Bismillahirrahmanirrahim. Babun masdarnya babul masdari utawi iki buat bantarakan masdar wa huwa utai masdar iku alismul mansubu isim kang dinasabakan allati kang yaji'u teka ikilalati salisan ing dalam kang kaping telu bi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il nau kalika seperti pemene pengucap siro doroba yadribu dorban lapat doroba yadribu dorban doroba bil madi yadribu bil mudore dorban bil dorban masdar taukid wa huwa utawi ikila masdar iku kismani rong anduman labdiyun sawiji masdar labdi wa manawiyun dan pinggone masdar manawi fa in wafaqo maka lamun metukan apa labdu lapan ikila masdar labdo pilih lapan pilih masdar bahwa mangka utawi kila masdar iku labdiyun masdar labdi nau qaulika umpamane pangucap sira qataltuhu qatlan lapan qataltuhu qatlan qataltuhu mateni ingsun ing wong sawiji qatlan kalawan mateni temenan wa in wafaqonan lamun metukan ikila masdar mana pilih ing mana pilih ikila masdar duna labdi ora nono ing lapane kila masdar pahuwa mangga utawi kila masdar iku maknawiyun masdar maknawi nahu jalas tu'udan lapat jalas tu'udan jalas tu uslungku ingsun kudan kalawan diuk temenan wa kumtu ukupan dan lapat kumtu ukupan kumtu us nangtung ingsun ukupan kalawan nangtung temenan babud dorbi zamani wa dorbil makani salajengna di dieu Kyai Musonib bade tandang makalangan bari kumis sangadulang bade neraskeun hanca anu kamari kateunden di handeuleum sieum katunda di hanjuang siang paragi nyokot ningalkeun kiwari beber jangkar tarik beber layar tarik jangkar ya sejak melanjutkeun eta naon bahasan nu kadua tina isim mansubat nyaeta masdar di mana kamari rengse kahijina naon tadi teh maf'ul bi kahiji nu kadua ayeuna masdar dina ieu bab bade nerangkeun isim nasab nomor kadua nyaeta masdar anu sok disebut maf'ul mutlak ya sok disebut maf'ul mutlak ari nisbat antara masdar jeung maf'ul mutlak eta umum khusus min wajhin disebut teh umum khusus min wajhin nyaeta hanteu satiap-tiap masdar disebut maf'ul mutlak jeung hanteu satiap-tiap maf'ul mutlak oge disebut masdar itu ngan terkadangan setiap maf'ul mutlak disebut masdar itu jadi tidak setiap cuma biasanya seperti itu ya nah, artina tina sekian banyak mun teh mah aya nu teu anu heuteuna teh akur sabaraha ese gitu jadi sing sekali deui teu satiap-tiap ayeuna masdar jadi maf'ul mutlak kan setiap maf'ul mutlak itu jadi masdar ya gitu. Contoh hiji anu kumpul dua nana doroba ya.
Kadua contoh anu disebut masdar wungkul. Ajibtu man dorobaka dorban. Nu bete kayjina doroba dorban. Nu kadua ajibtu man dorobaka dorban. Nu katilu anu disebut maf'ul mutlak wungkul. Dorobtuhu sauton makru'atan. Ya, sauton makru'atan. Ngaran masdar nyaeta al ismul mansubu alladhi yaji'u salisan bi tasrifil fi'li. Anu bieu mah kenerangkeun aya masdar, ya. Aya masdar mutlak itu. Aya naon maf'ul mutlak teh itu, ya. Tah, aya anu wungkul gitu. Tah ayeuna ngaran masdar teh nyaeta mana isim anu dinasobkeun anu datangna nomor katilu tina tasrifan fi'il. Doroba yadribu dorban, ya. Doroba yadribu dorban. Jadi datang nate dina bilangan katilu. Karena cokoidah wa in turid tasrifana wiqoma pakul yakumu summa kul qiyamah pamayaji'u salisan pal masdaru wa nasbuhu bi fi'li muqaddaru. Ari anu nganasobkeun kana masdar eta tilu. Kaiji kalawan masdar deui, kadua fi'il, katilu sifat. Karana cikoidah bimislihi au fi'lin au wasfin nusib wa kaunihi aslan li hadiyin tuhib. Itu ari masdar eta aya tilu. Hiji masdar taukid, kedua masdar naum, katilu masdar adad. Kumari masdar taukid nyaeta anu tuduh kana nguatkeun. Masdar taukid nyaeta anu tuduh kana nguatkeun. Contoh darabtu dorban syadidan. Darabtu geus neunggel kaula dorban syadidan kalawan eunggelan nu maha dahsyat. Itu. Kadua masdar naon nuduhkeun kana warna tingkah. Darabtu durbatan, lapat darabtu durbatan, darabtu geus neunggel kaula durbatan kalayan naon darabtu dia mah durbatan warnanya nau. Jadi bisa jadi naon bagian oke gitu. Darabtu warna tingkah, artinya tuduh karena warna tingkah gitu. Darabtu dorbatan asup kana masdar naun teh warna itu tingkahna durbatan naon neunggel temenan gitu ya.
Jadi dorobtu nenggel kaula durbatan kalawan nenggel temenan gitu. Katilu masdar adat ia nuduhkeun kana bilangan. Contoh dorobtuhu dorbataini. Dorobtu geus nenggel kaula ka Zaid dorbataini kalayan dua tenggelan gitu ya. Karena cekoidah tauqidan au nau'an yabinun au adat kasrat ya kasurat say yurtina siro dirosad ya. Kasir tu siro taeni siro di rosad gitu tete ya. Di sir tu gitu siro taeni kuring nyaba dua kalinya nyaba tanapi kuring nyaba temenan gitu ya. Qauluhu wa huwa ala qismaini ari ieu masdar teh kabagi kana dua bagian. Nyata kahiji masdar labdi, kadua masdar ma'nawi. Ari masdar labdi pelenggeranana nyaeta pain bapa kolab dul masdari labduhu nan piluhu fi hurufil asliyati. Ari nu disebutkeun masdar labdi nyaeta anu muafaqat anu ayeuna naon disebut teh muafaqah mentukan nepatan lapad masdarna kana lapad fiilna serasi seiya sekata nya sepahit sepenanggungan gitu antara naon ieu masdar jeung fiilna. Jadi aya kata anu sarua. Mana contohna seperti lapad qataltuhu qatlan gitu. Nah, ari qataltuhu teh fiil mah di bina ma'lum mabnina mabni sukun gitu. Ari fa'ilna nyata ku isim domir hu. Nah, qataltuhu. Terus aya mana maf'ul bih isim domir mana hu kaditu tuh teh ya. Si arah panahna teh kana hu ke sabab keur nyaritakeun fa'ilna isim domir ya. Ari nu kahiji mah isim fa'il tu, ari nu kadua mah isim domirna kana hu teh nyata nyaritakeun maf'ul Zaid contoh gitu ya. Jadi hu si arah panahna memikeun kana hu lain kana kota tapi kana hu. Jadi arah panah teh opat dina kotal tuh teh aya nu nuduhkeun kana fiil madi bina ma'lum, aya kana mabni sukun, aya kana fa'il isim domir, aya kana maf'ul bihi isim domir da kana huna. Ayeuna qatlan nyata masdar labdi aya sarua teu qatala qatlan sarua sakar kata nya itu qatala ieu qatala. Nah, maka cek tadi teh fa in wafaqo labdul masdari labdo bi hurufihil asli ya tina kalimat asalna di huruf asalna teh qatala kotal tuh teh kotala kotslan oge kotala sarua. Ada kesamaan, ada keselarasan, ada kesinambungan ya, ada keserasian. Nah, maka eta disebutkan masdar labdi karena cekoidah pa'iyu wapik piluhul lati jaro bilabdi wal makna palabdian yuro gitu.
itu area keserasian mah ya disebut naon bete masdar labdi. Nu kadua masdar ma'nawi. Masdar ma'nawi pelenggaranana nyaeta wa in wafaqo makna pilih fi hurufihi duna labdihi limuwafaqatihi lil fi'li bil makna dunal hurufi fa huwa ma'nawiyun li'annahu wafaqa li fi'lihi bi maknahu dunal labdihi. Maka lamun muwafaqah makna fi'li makna fi'il dina hurufna hanteu lapadna dina ngamuwafaqahanna masdar kana makna fi'ilna. Jadi ari dina fi'il kitu ari dina masdarna lain teu sarua mana lapadna maka eta nu disaruakeun naon hartina. Contoh jalas tuku dan jalas tuus lungguh ingsun kuudan kalayan lungguh temenan. Ari jalas tu jeung kuud teh eta teh dina makna sarua diuk keneh gitu. Tapi lamun dina lapad mah berbeda lapad satu makna gitu. Non sebutan teh kamari teh aya anu satu lapad beda makna. Ieu mah beda makna satu lapad. Ada kesesuaian dalam makna, aya kolerasi disebut nate ya, ada kesinambungan, ada keserasian, ada kedekatan ya, dina maknana aya kolerasi ya, akselerasi doh. Jadi jalas tu jeung kuudan teh sarua diukene ngan dina lapadna berbeda. Jalas tu fi'il madi binana bina maklum mabnina mabni sukun gitu. Ari tuna eta fa'il isim dhamir muttasil barij anu marfu kuudan eta jadi masdar maknawi sabab teu akur kalimat anu awal jeung lapad masdar. Nah padahal artina mah sarua. Jalas tuus lungguh ingsun kuudan kalayan lungguh temenan. Dewek geus diuk, bari bener diukna teh gitu. Saterusna kumtu wukupan kumtu geus nangtung ingsun wukupan kalayan nangtung temenan. Kumtu teh fi'il madi bina ma'lum mabni sukun. Ari tuna eta fa'il isim dhamir anu barij muttasil mana subjek ku kata ganti anu jelas tur nyambung. Kumtu teu misah tapi ngahiji. Wukupan itu masdar maknawi. Tegasna ayana naon anu nangtung temenan. Jadi kumtu jeung wukupan teh eta teh teu akur teu sarua dina lapadna tapi maknana sarua maka ieu asup kana masdar maknawi. Kumtu geus nangtung kulo wukupan kalayan nangtung temenan. Itu eta disebutkeun naon masdar maknawi. Cek cenah cek qaidah awapaqol manapaqot wa qadru bi ghairi labdil fi'li wa maknawi. Itu cenah aidon deui dinasabkeun ku fi'il muqaddar takdirna aiddu. Aidon khosam tu dinasabkeun ku fi'il muqaddar takdirna khosotan. Jadi kadinya bener teh. Karena kan eta teh lapad dia panaya model aidon ya.
khosotan. Teh mana aidon jeung khosotan teh dinasabkeun ku fi'il muqaddar anu takdirna mah ayidtu akhussu gitu ya asal mah. Sehingga mana itu dibacana jadi aidon tina ayidtu akhussu jadi khosotan kita dalam bentuk masdar artinya paham lah politer ieu babud darbi walau alam bis shawab rabbi bana bima alamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarjuqona wasi'an wa antarjuqo amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian